Wah, cenah Enas menang gawe deui. Alhamdulillah, Mang. Jadi aya keur dapur sapopoe. Syukur atuh. Ngomong-ngomong, gawe naon? Jadi penyiar. Hebat tuh. Emang Bareto sekolah broadcasting. Oh, tuh. Otodidak. Oh gitu. Jadi, akhirnya penyiar naon? Penyiar radio. Lain. Pasti penyiar TV swastanya. Lain. Terus penyiar naon tuh? Penyiar kardus. Ngomongnya atuh Wangkindo gitu. Mang, meh gaul ya seeutik. Akhirnya Om Dewan, Adem, aya naon, Dem? ada teh pada nanya, bahasa persapola cita-cita hayang jadi naon? Hayang jadi presiden atuh, Dem. Nah, abad hayang jadi presiden. Agar supaya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Merdeka. Oh, gitu. Nah, hari Adem, cita-cita nah yang jadi naon, Dem? Ada mah hayang jadi ustazah, Om. Nah, hayang jadi ustazah. Nya, mah bisa ngingetkeun Om Depan lamun ngipe ulang luhur teuing. Mang, penting adanya pengumuman toa di masjid tuh. Ku urang tepat jelas kadenge euy. Oh, eta mah pemberitahuan ti RT 3, aya nu maot. Oh gitu, pengen sepi. Heueuh atuh sepi sarpi. Manya aya nu maot nambah benjang. Teh, nunjuk naon teh? Adel. Teh, Naon, Del? ari teh teh naon? Iya, nuju ninggal status teman-teman. Status teman-teman ditinggali. Status teh teh kumaha? Bis travel sudah siap menjemput. Wis, rek mana, Mang? Kita barang bawa juga rek pindahan wae. Traveling atuh. Liburan akhir tahun. Traveling ke mana? Labuan Bajo. Hebat we loba duitna. Bubuhan weh, menang sponsor liburan. HD euy. Sponsor ti mana? Aku laku jeung Kredipo. Deg-degan itu euy. Aya nu ngawasi. Emang sana ngawasina? OJK. Oh, udah pugu we. Kita menang hijau. Aduh, mana kieu bandrek nu euy. Iya mah, seger. Lain dia lu pesen dale macan. Terus satu Naon pesen dale naon? biasa menu favorit semur jengkol plus ikan cobek. Aduh, euy. Aduh, eta mah aya bahan nambah ini dahar teh.
mantap pisan. Sambal juara teh. Kita naon kasih nanti. Dapur langit teh. Udah di ujung berung. Kayak itu nya. Seenyeng sereng. Wah, Gening aya di dari ieu. Geus pesan dahar can. Geus pesan mah. Tinggal dikirim. Yeuh, wa urang aya peupeujeuh. Omat mun erek kawin kudu neangan pe pamajikaneun anu rajin masak. Oh gitu. Terus amang nah ada hari dia. Oh no. Emang pemajikan teu rajin masak? Rajin mah rajin sih masak. Ngan kitu teh ya pasakana teu ngeunah. Terus di mana mang? Gaya gitu. Biasa we, geus ngalamar gawe, Ngamar gawe di mana? ngalamar ka Sriwijaya Air. Lain Sriwijaya Air meureun. Sriwijaya Air. Kalau ada tulisanna air, Emang ngalamar jadi naon? ngalamar jadi pramugara. Sarua atuh, kamari ge urang karek ngalamar ka Sriwijaya. Ngalamar jadi pramugara oge, atuh urang aya saingan gitu mah. Lain mang, urang mah ngalamar jadi kiper. Oh, eta mah atuh Sriwijaya FC. Sia teh ah. Oh bedanya mang. Aya wae aing. Mang, musim hujan kieu mah ngeunana beradahar wae nya. Tah eta bener pisan pi. Ngan omat Omat naon? ulah sok ningali ka tukang Masa lalu? lain. Terus naon hubunganana? Nya usum hujan kieu mah ulah loba ningali ka tukang. Tukang naon? Tukang bakso, tukang gorengan, tukang sate, jeung tukang nasi goreng. Eta mah di dinya teu boga duit. Lapar. Ngomong we antah siapa? Kipro langsung di dunia. Kipro action. Penyiar kardus. Ngomong we atuh. Tukang kino. Agar supaya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Serius. Sriwijaya Air meureun. Sriwijaya FC. Cai aing di Indonesia. Aduh, direkamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita urangnya di mana, Man? Di dapur langit. Tempatnya di ujung berung luhur, ujung berung tongo. Nah, di dia masakannya ngare lah emangnya. Edan pisan. Dia dari mana ya? Jeung jengkol plus inilah cobek. Dia sapiring betung. Di urang mah jeung asin, jeung ulu putat boleh dicaman. Juara. Ini jeung Bintang lauk mas. dia Mantap. nah, closingnya dia bandrek ya. Bandrek. Mantap ya. Hadet. Nah. Sing mana bandreknya? Pemirsa bandrek tuh. Hadet. Mana Tuh. Hidung bandrek. Mang depan. Yang mana Bang Bro Udun bari. Nah. Balik code. Ieu teh di tempat tinggal kene sih. Karek 7 bulan nih, 7 bulan aja ya teh. Tapi sebelum berkunjung karek dia banyak teman. Ya sudah kan orang ieu COD TV teh di endorse ya. Nah, eta pisan. Ya, tuh. Dari PN yang sering lah. Kabayang tuh. Saya ingat sedek kieu. Biasa sakumaha sangguna tah.
Nah, Sakampung. nah, iya teh nya memang akhirnya jadi pusat panggungan tempat lokasi anyar ke anu goes, anu hiking, ya teh anu kuliner. Bobohan ge aya nya. Air, kan sawana ya. Juju. Aya ke bawah saya. Nah, Gitu-gituan. nah, kalau warga-warga Code anu kayak bobohan tempatnya nyelakon, di dia tempatnya isnya daripada micet main di dia. Nah, gitu. Pokoknya mah tiis cili heran panon lebat tempuan. Beteng sebeuh awak lulus duit beak. Aduh. Sempat syuting tadi tempat dia ya. Syuting teh. Ting, Oh, syuting. ting. Oh, nyokot videonya. Ya lumayan lah manfaat tempatnya untuk dia nya. Betul. Ya sampai video 2 video malah. Nah, naon dia? Pokoknya terus pantengin COD channel, like, subrek, kurungkeun loncengna. Sare-sare ya ke yang lain pokoknya. Aduh, dia si pemandangannya ngeunahnya aja. Tetah Aslina ya wassalam ka sadayana we. Pokoknya nu tacan ka dieu ka dapur langit. Pasti penasaran ka dapur langit. Kian, Kocokian pokoknya mah. COD, 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 OD, OD, OOD.